اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari nyarioskeun tentang rukun syahadat sareng nyarioskeun tentang genep pokok batasan-batasan iman anu kudu selalu dihafalkeun sareng terus diamalkeun nya kitu diajarkeun ke keluarga-keluarga urang terutama supaya keluarga urang terus-terusan cicing dina agama Allah anu sampurna. Ulah sampai ari urang akuan mamasikeun Islam padahal geus kaluar tina Islam bari jeung urang teu sadar kusabab urang bodoh teu nyaho kana rukun syahadat sareng teu nyaho kana batasan-batasan pokok kaimanan. Salajengna sim abdi bakal maoskeun tentang bukti bertambahna iman seseorang numutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani sareng parantos nyarios Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa na'taqidu saur Syekh Abdul Qadir sareng kaula ngagaduhan keyakinan annal imana bahwasanya nyana ari iman qaulun eta teh ucapan bil lisani kulisan wa ma'rifatun sareng mengetahui bil jinani ku hate wa amalun sareng berbuat bil arkani ku anggota tubuh. Etalah definisi iman anu diyakini ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyaeta ucapan seseorang melalui lisana anu dibarengi dengan keyakinan tina hatena sareng dibarengi oge ku amal perbuatan. Jadi seimbang antara lisan hate sareng anggota tubuhna. Yazidu bakal bisa bertambah eta iman teh bitaati dengan cara ngalaksanakeun berbagai kataatan. Wayan kusu sareng bisa berkurang eta iman teh bil isyani kusabab ngalaksanakeun maksiat. Wayaqwa sareng anu ngaranna iman teh akan semakin kuat, akan semakin kokoh bil ilmi dengan sebab ilmu. Numatak lamun urang hayang kuat iman, hayang istiqomah mempertahankan agama Islam dina hati urang, maka urang sing rajin, sing giat mencari ilmu agama. Naon sebabna? Wayad afu sareng anu ngaranna iman teh bakal lemah bil jahli kusabab bodohna seseorang. Wabit taufiqi sareng dengan ayana taufik lah, dengan ayana pertolongan Allah lah yaqa'u iman bisa terjadi atau iman bisa dimiliki ku seseorang. Numatak selain orang berusaha mencari ilmu untuk mengokohkan keimanan sareng berusaha oge untuk menambah iman dengan cara ngalaksanakeun berbagai taat sareng menghindari berbagai maksiat supaya iman urang ulah berkurang kadarna. Urang oge kudu terus-terusan memohon ka Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terus memberikan taufikna ka urang kabehan. Numatak etalah salah satu alasan surat Al-Fatihah wajib dibaca dina jero salat. Naon sebabna? Sebab dina jero Al-Fatihah aya doa anu eusina memohon taufik ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang tetep berada dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Nyaeta ihdinas siratal mustaqim. Etalah doa anu dipanjatkeun ketika urang keur salat, memohon supaya Allah
terus-terusan menanamkan keimanan dina hati urang. Kama ruwiya sakumaha hadis anu diriwayatkeun an Ibni Abbasin ti Sayyidina Ibnu Abbas wa Abi Hurairah sareng ti Sayyidina Abi Hurairah wa Abi Darda nya kitu deui hadis anu diriwayatkeun ku Sayyidina Abi Darda annahu sanyanyana Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Hurairah sareng Sayyidina Abu Darda qalu beliau parantos nyampaikeun sebuah hadis al imanu ari iman yazidu eta bisa bertambah wayan kusu sareng bisa berkurang wa ziyadatul imani sareng ari bertambahna iman seseorang innama takunu pastina bakal terjadi ba'da tahaqquqi setelah tahakkuk atau terbukti nyata biada'il awamiri dengan melaksanakan atau menunaikan perintah-perintah Allah wantiha'in nawahi sareng ngejauhan berbagai larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua amalan ieu nyaeta ngajauhan perkara anu dilarang ku Allah sareng melaksanakan perintah Allah ialah tahakkuk untuk membuktikan seseorang iman apa henteuna. Ngan teu cukup sampai kadinya hungkul. Wabit taslimi seseorang anu sempurna imanna oge kudu pasrah fil qadari, pasrah dalam menghadapi takdir atanapi ketetapan ti Allah. Rek dibere cager, rek dibere gering, rek dibere beunghar, rek dibere miskin, apapun anu ditakdirkeun ku Allah ka diri urang eta urang kudu pasrah. Pasrah dalam arti lain cicing wae tidak melaksanakan usaha untuk menjadi lebih baik, tidak. Tetep terus urang berusaha model gering, lain urang cicing bae pasrah. Urang mau pasrah ka Allah ya gering moal diubaran, moal ngadoa-doa acan. Eta masalah. Pasrah ti dieu, pasrah kana takdir ti dieu, urang tetep terus kudu berusaha memperbaiki nasib urang. Ketika terus berusaha, hasilna pasrahkeun ka Allah. Lamun urang geus kitu, geus kieu, mun cara tia gering tia mah geus berobat ka ditu, geus berobat ka dieu teu jager keneh wae, iyalah pasrah urang kana takdir Allah. Selain pasrah ka Allah teh wa tarkil i'tiradi 'ala Allah azza wa jalla, sareng kudu ninggalkeun protes, ulah keberatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala fi fi'lihi dina dadamelan Allah ta'ala atau dina ciptaan Allah ta'ala fi jami'i khalqihi di seluruh ciptaan Allah. Urang tidak boleh memprotes karena ciptaan Allah, sareng urang oge ulah memprotes karena takdir Allah. Lamun urang dimiskinkeun ku Allah, ulah protes urang. Kudu taslim, pasrah. Atawa ningali dadamelan Allah, misalna perupa urang irung pesek, protes ka Allah, "Tuh ya Allah, nah si kok menciptakeun irung teh meuni pesek ieu? Coba tuh rada mancungan saeutik." Tah eta protes berarti kana ciptaan Allah. Teu meunang urang seperti kitu. Wa tarkis syakki sareng ulah ragu saeutik-eutik acan fi wa'dihi kana janji Allah Subhanahu wa ta'ala fir rizki dina urusan rizki. Urang kudu yakin, seyakin-yakinna bahwa apapun anu diberikan ku Allah ka urang rek gede rek leutik etalah rizki urang ti Allah. Tah nu hese teh narimakeun rizki anu leutik. Ari nu gede mah kabeh ge geus pasti balarungah diberi rizki gede ku Allah. Dan belum tentu bunga oge daek bersyukur ke Allah, tapi ningang diberi rezeki saeutik camerut bae atawa teu narima kana rezeki anu saeutik ieu. Nah, ketika orang tidak menerima bagian orang anu saeutik, berarti orang sarua jeung memprotes karena takdir ya Allah. Yakinlah setelah orang berusaha semampu orang mencari rezeki, terus orang menang-nangan sakitu atau ngan sakieu, yakinlah rizki anu sakitu nu sakieu teh eta teh anu terbaik
anu diberikan ku Allah ka urang kabehan. Ketika orang diberikan rizki ku Allah anu banyak, etalah anu terbaik bagi urang. Ngan sing hade urangna kudu bisa ngagunakeun harta anu loba eta dengan sebaik-baikna, ulah sampai disalahgunakeun. Nya kitu deui ketika Allah memberikan rizki dengan salit ka urang, sing yakin rizki nu salit eta teh adalah rizki anu terbaik untuk urang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal urang wae memanfaatkan rizki nu gede atau nu leutik dengan sebaik-baikna. Insya Allah ketika orang bisa memanfaatkan rizki ti Allah baik gede maupun leutik, maka orang bakal timbul rasa syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tos istiqomah terus-terusan bersyukur atas nikmat Allah, rek gede rek leutik terus disyukuri, maka janji Allah moal meleset pasti Allah bakal nambahan kana rizki anu tos diberikan ka urang. Tapi lamun urang teu daek bersyukur kana rizki anu tos dipasihkeun ku Allah ka urang, maka sing hade eta rizki teh bakal ngajurungkeun urang ka neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Sareng bukti bertambahna keimanan seseorang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bittawakkuli alaihi, bisa katingali dengan tawakalna ke Allah Subhanahu wa ta'ala, wal khuruji minal hauli, sareng keluar tina daya upaya, wal quwwati, sareng kekuatan diri. Artina apapun anu diusahakeun ku urang ulah sok diaku ku urang. Urang rajin ibadah, hakikat nama eta teh lain urang nu rajin, tapi urang dirajinkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang bisa ngaladuit loba, eta teh lain urang nu bisa, tapi ku Allah dibabarikeun urang ngaladuit. Ih, coba sok karasa pisan ku simkuring, keur dibabarikeun ku Allah mangala rezeki teh babari. Tapi geus dihesekeun mah ku Allah, hese we arek bisnis itu mentok rek usaha kieu gagal semua upaya hese. Iyalah bukti bahwa urang mah sebenarna la haula wala quwata illa billah. Urang mah teu daya teu upaya, sadayana lagi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabru, sareng buktina bertambah iman seseorang teh adalah dengan katingali ku kasabaranana, alal balai, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan ti Allah, wasyukri alan na'mai, sareng bersyukur atas semua pemberian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ti dieu dalam arti urang kudu menggunakan apapun anu dipasihkeun ku Allah sesuai dengan perkara anu dipikaridho ku Allah. Dipasihan soca, gunakeunlah eta soca teh untuk sesuatu anu dipikaridho ku Allah. Nya kitu deui ketika urang diberikan akal, gunakeunlah akal urang untuk mempelajari ilmu-ilmu agama sebagai bentuk syukur urang diberikan akal anu sampurna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersabar dalam menghadapi musibah, berarti orang can sampurna iman. Nya kitu deui ketika orang teu daek bersyukur kana rizki anu tos dipasihkeun ku Allah sareng kana berbagai kenikmatan anu tos dipasihkeun ku Allah, berarti orang can memiliki iman anu sampurna. Dan bukti kebenaran keimanan seseorang adalah wa tanzihi lil haqqi, mensucikan al-haq, nyaita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan maksudnya menjauhkan Allah tina sifat-sifat anu teu layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkit tuhmati lahu, sareng ninggalkeun keraguan ka Allah Subhanahu wa ta'ala fi sairil ahwali, dina seluruh keadaan. Keadaan apapun anu menimpa urang, rek pahit, rek amis, rek suka, rek sedih, yakinlah itu semua adalah takdir ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng yakinlah bahwa semua itu pasti aya hikmahna pikeun urang sadarea. Tinggal urangna pinter-pinter mengambil hikmah dan pelajaran dina setiap peristiwa anu ku urang dialami.
Wa amma bimujarradis sholati wasyami, sareng adapun upami seseorang semata-mata ngalaksanakeun salat anu wajib, puasa anu wajib, fala yazidul imanu, maka eta mah henteu disebut bertambah iman. Naon sebabna? Atuh emang sakuduna nu iman mah kitu ngalaksanakeun kewajiban-kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala, di antarana salat jeung puasa. Jadi ketika seseorang rajin salat farduna jeung rajin puasa di bulan Ramadan, eta mah teu disebut bertambah imanna. Ngan eta ciri sebagai jalma anu iman. Ari ciri anu bertambah iman nama emeh ngalaksanakeun salat fardu qobliyah heula, terus dituturkeun ku ba'diyahna, beres puasa Ramadan tuturkeun ku puasa sunnahna. Etalah ciri-ciri bertambahna iman seseorang. Numutkeun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Masya Allah, mudah-mudahan ku dibacakeun ana ieu cariosan ti Tuan Syekh urang sadayana sing diaku sebagai muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan urang sing dipasihan karomahna beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala al-Ghazali, sareng parantos nyarioskeun Imam Ghazali rahimahullahu taala, wal amalu, ari beramal atanapi perbuatan, laisa min ajza'i, eta bukan termasuk bagian al-imani tina iman, wa arkani wujudihi, sareng tidak termasuk rukun ayatna iman, bal akan tetapi huwa ari amal perbuatan seseorang tia berupa ibadah sareng kataatan, mazidun, eta tambahan, alaihi kana iman, yazidu, anu bakal bisa bertambah eta iman tia bihi, dengan cara ngalaksanakeun kataatan, wazaidu, sareng ari bertambah, maujudun, eta teh aya, wana kisu, sareng ari berkurang, maujudun, eta oge sami aya, wasyai'u, sareng ari sesuatu, la yazidu, eta moal bertambah, bidzatihi, dina zatna eta perkara. Fala yajuzu, maka tidak boleh, ayyuqala, nyarioskeun, al insanu, ari jalma, yazidu, eta bertambah, biroksihi, sirahna, bal akan tetapina yuqalu, kudu dicarioskeun, yazidu, bertambah, bilih yatihi, naonana, jenggotna, wasamanihi, atawa lemakna, atawa hargana, kehormatanana, dan lain sebagainya. Jadi ari dat sirahna mah moal bertambah. Ngan anu bertambah teh perkara anu aya dina sirahna eta si jalma. Tah nya kitu deui tadi masalah iman. Ari dzatiyah imanna mah moal bertambah moal berkurang. Ngan anu bertambah sareng berkurang teh sesuatu atanapi perkara anu aya dina eta iman. Nyaeta amal teh di antarana sareng cabang-cabang iman. Wala yajuzu, sareng teu meunang naon ayyuqala, mengatakan as-sholatu, ari salat, tazidu, eta bakal bertambah nilaina, birruku'i, dengan sebab ayana ruku, wassujudi, sareng sujud. Nah sebab nama kitu, pan ari salat mah teu geus puguh kudu aya ruku jeung sujud. Jadi orang tidak bisa mengatakan sia teh mah salat geus hebat euy, naon kitu. Sebab saya teh mah salat teh sok bari ruku terus sujud, atuh salat teh kudu kitu. Bal akan tetapina urang kudu mengatakan tajidu, salat bakal bertambah nilaina bil adabi, dengan ayatna adab, wassunani, sareng dengan melaksanakan sunnah-sunnah dina salat,
Janten upami salat urang kualitasna yang bertambah, maka lain ditambahan ruku jeung sujudna atuh eta mah tak jadi batal. Tapi lamun kualitas salat urang hayang bertambah atau nilai pahalana hayang semakin bertambah, maka salat urang kudu dihiasi dengan adab, dengan sopan santun, misalna make peci atawa make sorban atawa make baju anu terbaik ngalaksanakeun salat teh sareng make sesengitan. Wasunani nya kitu deui ngalaksanakeun pasunatan sebelum ngalaksanakeun salat atanapi dina jero salatna sareng ngalaksanakeun pasunatan dina saparantosna ngalaksanakeun salat. Ketika orang tos bisa menghiasi salat dengan adab sareng sunnah, maka nilai salat urang atanapi pahala salat urang bakal bertambah. Fahada maka ari ieu cariosan teh tasrihun eta teh penjelasan bi annal imana bahwasanya nyana ari iman lahu eta tetep pikeun iman wujudun wujud anu ngaranna iman teh aya wujudna summa kemudian ba'dal wujudi setelah wujudna iman setelah ayatna iman yakhtalifu eta berbeda-beda naonana haluhu keadaanana. Perbedaanna di mana? Biziyadati dengan bertambah wan nuqsani sareng berkurangna eta iman. Wallahu a'lamu bishawab.